Cek. Astagfirullah. Cah Haji ngarerewas wae. Aya naon Cah Haji? Cah Haji rek mentah hampura, Cek. Ben Cah Haji mentah hampura. Biasa nage sombong, ngomong nage sangeunahna, coba mong eleh. Mentah hampura. Mentah hampura naon ari Cah Haji? Hampura selama ini Cah Haji sok sangeunahna, sok ria, sok ngabibita. Heueuh, Cek. Sok ngabeja-beja sodaqoh rasa saha. Harta benda di mana-mana. Cah Haji mah kitu wae ge meni mentah hampura. Tapi da emangnya Cah Haji naon udah disombongkeun di dunia ieu. Angger we Cah Haji tempo maot mah nu ditanyakeun teh amal lain harta benda. Harta benda ge moal bisa dibawa maot Cah Haji. Gitu eta Cah Haji mentah hampura nya, Cek. Nya sami-sami Cah Haji urang silih bebaskeun we nya. Abi ridho ikhlas ngahampura Cah Haji. Duh nuhun nya, Cek, rasana hampang pisan. Nya Cah Haji. Waduh. Kamana Cah Haji? Kunaon Cek? Jangan naon. Iya nis. Urang dia tos ngobrol di dia jeung Cah Haji. Pas urang keur beberesih, sapu urang-urang, pas ditempo, Cah Haji na eueuh teuing ka mana? Tapi ngomong-ngomong, maneh tos di mana nis? Apaan geus nempo Cah Haji di rumah sakit? Geus nempo Cah Haji di rumah sakit? Piraku nis, dia urang di dia ngobrol jeung Cah Haji. Emang Cah Haji kunaon dibawa ke rumah sakit? Apaan gering, serangan jantung, jadi dibawa ke rumah sakit. Dekat Tulungan, Cek, langsung maut. Piraku nis, dia Cah Haji datang ka dia ngomong ka urang mek mentah hampura. Kitu cenah manehna ngomongkeun ka urang mentah hampura nis. Cenah kieu ngomongna nis. Hampuranya Cah Haji cenah sok sangeunahna, sok ngabibita, sok ria, sok ngabeja-beja sodaqoh ka sasaha. Kitu nis ngomongna ge. Terus ku urang di hampura. Cek manehna teh nuhun nya Cek, hampang ayeuna mah. Gitu nis ngomongna teh. Geus silih hampura, sapu urang-urang. Pas urang nempo deui, Cah Haji geus eueuh nis. Beureun eta setana Cah Haji, Cek. Aduh, kumaha nis? Urang sieun. Justru ulah sieun, Cek. Jadikeun pelajaran keur urang kabeh. Ulah sombong ku harta benda. Da anger tempo maot mah nu dibawa teh amal perbuatan. Urang keur hirup di dunya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.